Asa rupa-rupanya di dalam dunia Gusti Nu Maha Agung. Heeh. Kemari si anak anu viral deh. Ini si Dahlan. Nanaunan si atuh make jeung nyarek make bahasa Sunda segala. Urang Sunda kasinggung ya. Khususna dewek ke Jawa Barat itu maritis. Heeh. Tingalikeun. Eueuh, ayeuna mah nu disebut DP handap asor deh. Lamun bahasa Sunda didah diganti. Kajen teuing atuh rapat rek make bahasa Sunda, rek make bahasa Jawa, bahasa Manado, bahasa Bugis, bahasa Betawi, da masih kena di Indonesia. Ya teh era atuh sia teh ku tingalikeun ku itu naon? Suriname. Di Suriname make bahasa Jawa oh nu nyarek. Na ieu make bahasa Sunda dicarek ku sia dahlan. Eh, greget dewek mah. Heuh, yakeun cek dewek cepot gitu. Ya waratu maritis. Wai teu apaleun dewek boga 3 ingkig. Heeh, yakeun si dahlan.